nya tambah makan hati sebasa gitu salah tadi salah sedikit kamu enggak ya kudu neangan cara ya supaya kayak menang pigawean apa menang naon pendapatan lah ya sekalian hebring ya ngabang berangkeun hati ya tapi pira aku orang teu mawa alat jeung pebeunangan naon ke bantuan ngomong ya tuh aduh kudu kumaha ye iya hiji akal ye Kaceu Yani ya orang minjem alat jeung bebeunangan tegek salakina loba tegekna ye kudu diinjem mah ye mah mungkin teu mere pasti mere ka si John Kobel mah John Kobel kan aya teh Hanina ye teh Yani dagoan ye teh Yani pakai tro nah pangkat tro itu teh Yani kaget Jujur, dia mau jujur mah. Lama-lama atuh gerak. Aku udah ngomong. Itu pan mah kata poe nu teh ya. Napas sekat. Welcome. Come. Capek ogenya tapi genahin ya si dia leuleuh heula lumayan turunan panjang teuing naikna saeutik keudang naik deui turun deui tapi genah kacita ke gunung geunah amat di bukit jalan lain gebelah teh deui ka bulan Ramadan di sakalen we lah ulin sasarangan ge tugan we atuh manggi naon ke atuh lah genah cuaca lumayan di masa kene asri adem teu pasti kota paburisat jeung kenapot jeung suara wah gandeng bang beng brong ngagelem-gelem ieu mah genah geus lah kabayar ieu mah geus angkat ya tila teuing di dieu engke kaburu poek manten soranganan poek kuung baleurat ieu ngalewat ngaung anjing teh emang dek maling ampun ngalewat ngaung gandeng juga serina amang ulun dicai gupak wah masa kecil kurang bahagia gupak apa gawe itu tapi karoning gawe ngumpulkeun batu sugan teh gupak alulin inget baret teger SMP ka dieu aduh gupak genah baheula mah euy wah eta mah gawe ning
Wah, pantesan Suganti uli masa kecil kurang bahagia. Cobaan oke tapi nya untung teu kadengan sih ya. Kadengan bahaya ke ngadat di kawin. Aduh. Pak, gua pakai Suganti pak. Apa beli sih? Oh, bener. Ih, mati ini. Aduh. Waduh. Tinggal cacing lah. Aduh. Pakai Ah, kuno mancing nggak mau menang kan kayak mau menang. masa? Iya mah bener. Iya. Sekarang asik ini Dari mah tuh salah mancing mah. Tuh, cai naik kenceng nu aya ka bawah, cacingna ka bawah. Mah beunang cangkeul, aya ka subuh ge mama nang dia mah ini lo jeung mana itu. Mana? Apa kowe nanti bagi naheun? Iya, cacing. Cacingna ge eta mah mah hengen keneh elokna ge itu. Mancing itu apa bae. Ayo. Cebale gaya kok pose. Gaya di dieu. Coba tinggal beungaga ka handap paut. Wah, bakal kocek kenceng sekali. Iya. Ayo. Jika nu balapan. Nah, itu nggak mangkok, setan, udah ganti. Bisa. Anjing iya, tinggali atuh cenah kencang kitu. Ngajung apa lah ledakan emang sempit karena. Bola. Aduh, ya bener-bener kudu bejaan wae. Ieu mah tapi kos pengalaman nanti kos heueuh. Aduh, telur jeung cacing. Sih, bisa kumentakna cenah kencang kitu, kumaha eta atuh. Enggak ge pegat kayak orang dia gegara lotinga. Anjing. Leureut. Kumaha? Leureut heula cangkeul. Aduh. Bener lah. Hai Pak Deni itu jam di dieu, pasar tadi dimancing kos meunang wae. Jam berapa isu? Jam 5 subuh. Kayak lo tanginas, iya tangit batul ka pasar, batul mah masih kene di imah ngelai, terus adi dinga coba. Maksudnya buka paniatan apa kumaha? Aya paniatan. Niat saya menang lauk. Nya. Salah atuh mancing tempat kos kitu mah. Poe edan ieu mah. Itu jadi lah geus bisa teh sing nguruskeun eta aduh. Hesel asupkeun ieu na tah. Aing ngasupkeun naon bisa atuh, bisa ieu mah. Cacing hese. Areun ieu teh kayak gedeng jeung urang mah neangan tuh tempat ngeunaheun ye. Di mana? Cuma lega jauh teuing pawe itu mah poe bayawak. Cuma Lain bayawak. naon? Korak. So tau kontek takut terjadi Aduh, ngisla dah kedeng. Kepikiran Pak Dedi mancing bolak-balik itu tadi di tempat ada ngenaheun. Ieu mah tingali atuh itu kencang bees. Itu jauh. Curug tuh. Dieu curug solokan eta mah lembut. Tahu na Pak Dedi?
Ayo mah leureut tuh geus itu asau mah nuduk teh selawah. Panginiskeun haye ya panas. Atuh teh lain. Heeh ieu arek bade di bisa teu. Geus tadi mungkin we. Ulah mancing geus cacing orang nangan lain lah wah. Ada. Orang apa kali ya? Jelas ah. Aduh. Aduh, lalot tadi. Hai cacing tah. Ngan dipicen ah. Taunya tah itu pasti. Ise Aduh. Nahan di dia pada di, nah beli itu coba pawo cuma ada hujan cang ada gue palin dia jejak duduk di dia aja deh tak lah mau apa Jon. sampai saha wa saha wantur bang pada itu bukan dulu wantur di dia Oh enggak. Daripada museup kemenang-menang apa aduh iya oge iya hese mancinganna terus cacingna teu aya aduh hese tapi orang teu yakin boga wantur di dieu emang dulu padi panjara raum dulu pada di mah aya wantur kenalan kumaha wantur tim kenalan wantur gitu ya wantur ngaranna wantur oh si wantur teh ah heeh nih mana kebon sampeuna tuh bojok teuing teu kebon wantur nyahoun ke wah ih nggak bebeja tapi pernah ka dieu ya bebejanya pernah ka dieu atos oke lah iya oke asal puguh we ya kumaha jejeurna ieu enggak jejer mah geus we simpen di dieu di mana di dieu simpen lah kumaha nya cekelnya hasil kumaha cekel hasil aduh nyelap aduh hasil untung-untung nama ah ieu mah geus hanas we tingali mau atas kos heueuh arek pressing nu ngalah sampeuna saya ente emang tandagana masih kuat mas cuy paling bener-bener lah ngangtot tekak gitu tah ih leuh aing wah naon yang penting nyabut sampe uak Wangganeng kedengeula. Hah? Sampeunan nu galon teh belah mana? Tukang urang mah tinggal di pacakel kabeh nya sampeunan tinggal lubut teh mah. Udah ditu nah. Tik kedengeula tuh. Aduh tinggal kedengeula itu. Urangnya teh. Cekeula. Urangnya teh lah nya. Karena wantuna di ditu. Urang ka ditu nya. Tungguan di dieu nya. Oke balik ka dieu. Heeh. Tah anu kade. Mana? Anu alus, anu luhur. Dieu tangga sampeunan anu buahna gede bitis. Lain segede gunung. Kene atuh. Tadi dia kayaknya semua, dia kayak tadi lagi kayak itu atuh. Ayo ada bakatnya. Jom. Ada. Kawan tur. Iya, kemana wantur. Iya. Cai pas aja yakin ini bener, enggak bener tapi Bener. iya nah jadi oke. Woi, siapa yang main sama aingnya? Goblok teh. Siapa? Kemana sih, hei? Ngomong wantur dulu palang tapi negara orang bogana ieu mah Leungeun urang euri. nyaho nya tadi kurang kan kugal tuh reot lagi pada di kieu ye tina ngomong wantur eta teh pas di kieu anu bogana gorokan anu mun dulu ka diri mah tuh pasti mau mungkin gorokan ek nyarekan ungap Sarua itu wantur gara-gara mah aing mah mancing gagal. Gagal ngomong sampai mau hasilna teu bebeunangan kieu coba munggah deui. Oh ieu mah nu aya ngomong nu wantur. Aya teh beuk can gugeger wekan ditu belaju tutu. Sieun urang nu kitu teh mah anjing teu percaya percaya ka model kieu mah beungeut tukang ngabohong ieu mah. lain. Panas beuh mah. Eta suarana wantur tapi wantur mungkin kan mau dulu Pak Tedi ngomong dulu. eta hese dicabutna. Sarua urang iya sampe wantur eta
Wah, batur. Anu batin nu batur berarti. Sugan teh anu teh ikatan darah gitu. Uwa, amang, gitu apa saha we lah dulu Bang Dedi. Lah. Wa antur yang loba wa antur mah tuh. Tuh wa antur. Dua antur. Itu wa antur tuh. Nu Jonggol wa antur. Anu Garut wa antur. Wa antur kabeh nu bogana. Eta dulu urang. Lain. Batur. Wantor itu kenalan abdi. Di Heeh. batur deh. Jadi sebutkan wa. Ngajakan ngalego, yang ngajakan teu eceuk. Arek refreshing, arek mengan piduiteun, naon terjadi. Askeun teu mancing teu bisa. Mana? Iya mah. Lain tadi langsung teh jom kita kenceng atuh ku urang teh. Supaya ditinggalkeun karunya keneh urang. Suku abdi ngeri. Olahraga kumaha Saya ya? rek di mana aya we balik heula dah pusing urang dah. Da boleh direk mancing-mancing teh itu apa kumaha rek arek ngorehan naon ke. Kodok naon ke batu tuh liang tuh ngalan keusik naon ke tuh abe hasil balik urang mah geus puguh moal urang mah balik ah. Eta kumaha? Nah, kapanggi wae. Gejerna kumaha? Jujur urang ieu mah ngaku. Oh, gitu. Moal ngangkat tuh make awil sorangan teh kayak gitu. Mana ka ditu? Tah, benangna make janggota, alat panjangkeun kita tah janggota. Talikeun make koil, alungkeun gitu. Geus ah. Wah kokok ieu mah ngabohong wae, wa antul, wa batur atuh. Emang wabatur kenalan wabatur ieu janggut di Pet lieur Iya. bodoh dia balik heula. Janggut. Geus tangan gitu tuh, ngajang gitu. Nah, aduh. Jon, ngaboboh tuh wae. Ya dulu, ijem.